silih wasiatan weh. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Urang silih wasiatan dina hak, urang silih wasiatan dina kasabaran. Da tidak menutup kemungkinan sok sanaos sim abdi osok cumarios dipayeuneun. Hadirin wal hadirat nyarioskeun bag-bagan agama, tapi da sim abdi teu dijamin ku Allah Subhanahu wa taala. Sugan abdi teh tukang nyarioskeun agama dijamin ku Allah teh tina gawe doraka jadi tara doraka henteu. Mata urang silih wasiatan abdi nyarioskeun bag-bagan agama meureun kakuping ku ibu-ibu pamugi abdi ogen anu nyarioskeunana sing tiasa ngalaksanakeun, sing tiasa makin ningkat katakwaan keimanan ka Allah Subhanahu wa taala. Urang silih wasiatan, urang silih doakeun we sing kiat iman ka Islaman. Nah ibu-ibu sadayana, urang ringkeskeun hadisna teh panjang ieu teh, bahwa keneh henteu dilogatan oge nya kenging nyandak tina kitab Tambihul Ghafilin. Tambihul Ghafilin teh pepeling pikeun anu harilap bilih hilap da jalmi urang teh. Jalmi mah osok naon? Osok hilap, masyarakat osok hilap, pejabat osok hilap, ajengan osok hilap. Mata kedah aya tanbeh pepeling. Kieu ibu-ibu kapungkur teh Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam kantos mun istilah nama diuji didoja. Cek anu ngadoja na teh urang Arabi teh urang Arab Baduy kampung. Cek urang Arabi teh Rasul, upami Rasul teh leres-leres utusan Allah cenah, cik pasihkeun kayakinan supados abdi yakin bahwa anjeun teh utusan Allah. Lamun dieukeun manaros deui Rasul teh, hayang naon anjeun? Teras eta urang Baduy nembalan, lamun anjeun bener utusan Allah, cik sok buktikeun sauran tangkal kai. Sauran naon cenah? Tangkal kai. Apakah ku disauran ku anjeun teh eta tangkal kai teh bakal madep atawa moal? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan kebenaran bahwa anjeunna benar-benar sebagai utusan Allah, nya Rasulullah teh kan dipasihan naon? Mukjizat. Mukjizat teh adalah sesuatu kejadian yang aneh anu bijilna ti para rasul, para nabi. Disauran tangkal kai teh kusaha? Ku Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kumaha sabada disauran? Langsung eta tangkal kai teh maju ngaguluyun menghadap ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka eta urang Arabi langsung terheran-heran, langsung aneh, wah bener ya Muhammad teh adalah utusan Allah. Janten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sanes pamer kasaktian sanes ku dipasihan mukjizat teh, tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipasihan keanehan ku Allah
sebagai tanda anjeunna teh utusan Allah. Nah saparantosna kitu eta urang Baduy A'rabi teh madep ka Rasul teras cenah nangkep ka Rasul. Jadi istilah nama iman ka saha? Ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dugi ka eta si orang A'rabi teh ngabuk nganaon dongko ampir-ampir bade naon? Bade sujud ka Rasul. Saur Rasul sujud mah teu kenging termasuk ka kuring. Sabab sujud mah hanya untuk ka Gusti Allah, teu kenging sujud ka makhluk Allah. Saur Rasul qala la tasjud li, ulah sujud ka kuring anjeun teh ka Rasul oge teu kenging naon? Teu kenging sujud. Wala yasjudu ahadun li ahadin minal khalqi. Nya kitu deui. Hiji jalma teu kenging sujud ka jalmi anu sanes deui. Walau kuntu amiron ahadan bidalika, seandainya ieu mah saur Rasul naon cenah? Apal seandainya lamun teh mah kuring marentah supaya sujud ka makhluk, la amartul mar'ata antas juda li jaujiha. Kuring rek marentah nu jadi pamajikan supaya sujud kanu jadi salakina. Seandainya lamun aya parentah ti Allah, makhluk bisa sujud ka makhluk deui, saur Rasul paling ge kuring mah rek marentah pamajikan supaya sujud ka salak, tapi dah henteu. Teu naon? Rasul teu marentah pamajikan supaya sujud ka saha? Ieu mah seandainya. Kunaon pangna Rasul berandai kitu? Sabab takdiman lihakihi, ngagungkeun kana hak-hak sebagai suami, kewajiban sebagai istri, bahwa inti nama anu janten istri bakat kudu taat kanu janten caroge. Tah kitu weh eta mah. Sapertos kieu atuh. Kapan Nabi Muhammad teh adalah nabi terakhir. Teu aya deui nabi sabada Nabi Muhammad. Moal lamun aya jalmi, aya saha wae anu ngaku jadi nabi atawa jadi rasul sabada Nabi Muhammad, maka eta pengakuanana teh adalah bohong. Kade bilih aya anu ngaku-ngaku jadi nabi, jadi rasul zaman ayeuna eta teh tasawur nabi kieu ditambihan. Paling oge lamun aya deui nabi sabada kuring cek nabi teh, maka anu bakal jadi nabi teh Umar bin Khattab. Ngeun henteu da Umar bin Khattab teh teu janten nabi. Eta ieu teh bab hakna caroge, kewajiban anu janten istri kacaroge. Janten tina hadis ieu nyaeta urang teh sebagai istri kedah ngahormat, kedah ngagungkeun, kedah taat kanu janten caroge selama perintah anu janten caroge teh tidak bertentangan sinareng aturan Allah sareng Rasul. Nah, sinareng selama perintah anu janten caroge teh
anu janten istri tiasa ngalaksanakeun nana mampu ngalaksanakeun upami ayat caroge nitah kanu janten istri tapi miwarangna teh perkara anu teu mampu kumaha atuh laksanakeun ulah teu kedah da teu naon ieu teu mampu ieu seperti caroge nitah kanu janten istrina cik nyi pangalakeun kalapa jig naek nah gitu pugu ibu teh naon si neng teh teu kadugaeun lain kalah kalapa anu murag teh tapi si neng ti beubeut gitu kan tah eta mah teu kedah dilaksanakeun boro-boro parentah suami parentah Allah jeung parentah Rasul ogen nu kudu dilaksanakeun teh anu mampu ida amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum saur Rasul apabila aku memerintah kepada kalian pada suatu perintah laksanakan perintah tersebut sekemampuan kalian atau lamun kalian teh tidak mampu melaksanakan perintah kami naon ari teu mampu make dilaksanakeun eta ge Rasul komot parentah saha caroge saterasna ayeuna mah bagean lalakieun saur hadis ayyul mu'minina akmalu imanan Rasul ditaros anu narosna teh Anas bin Malik saya teh duka saha ieu teh bilih lepatnya pokona mah Kanjeng Rasul ditaros ku para sahabat cek sahabat teh Kanjeng Rasul cike jalma mukmin anu mana anu sampurna imana diantawisna maka Rasul ngawaler qala ahsanuhum khuluqan ma'a ahlihi saur Rasul mukminin ari mukminin malalaki bunya da ari awewe manaon mukminat mukminin orang beriman laki-laki anu pangsampurna imana diantawisna da lain ieu hungkul ciri sampurna iman teh nyaeta ahsanuhum khuluqan ma'a ahlihi nyaeta orang laki-laki beriman anu pangsae-sae akhlakna upami nuju babarengan jeung keluarga upami nuju babarengan sareng istri sareng anak-anak tah eta cenah jalmi lalaki anu sampurna iman tadi antara nama saha cenah lalaki anu pangsae-sae akhlakna dina nalika babarengan sareng istri babarengan sareng kulawargi sareng palaputrana tah eta da kabayang ku ibu-ibu teh kumaha sae akhlak teh tos kabayang bahkan saur dina tafsir mah Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mah ahabu an akuna magluban kuring mah cenah leuwih keneh resep jadi seorang laki-laki anu maglub apal maglub ibu-ibu maglub teh anu ngelehan nu dielehkeun nu ngelehan jadi Rasul mah sok ngelehan wae tara heuras beuheung lah kitu ari ngelehan wae teh Rasul mah tara kan Rasul mah tara geunggeurehan deui tara heuras beuheung aya geuningan cenah sahabat anu jadi khadim Rasulullah jadi pembantu Rasulullah selama sekian puluh tahun cek eta pembantu kuring cenah salila jadi khadim Rasulullah can pernah cenah digeunggeureurkeun ku saha ku Rasulullah sugan padahal mah kuring teh rumasa cenah lamun dicontohkeun mah
lamun nyieun minuman kanggo Kanjeng Rasul kadang kala mah kajeblosan amis teuing sugan Rasul teh ngageunggeureukkeun naon maneh teh amis teuing henteu cenah Rasul mah repeh we ta eta teh sae akhlak teh kitu di antarana teh paling ge cenah Rasulullah mah lamun ngageunggeureunkeun teh lamun pagawean urang geunggeureukeuneun cek agama ari lain geunggeureukeuneun cek agama mah tara nyarekan Rasul mah tara ngageunggeureukkeun repeh kitu di antara nama caroge anu imana sampurna di antawisna ciri iman sampurna sebagai caroge kade sebagai caroge eta teh ciri iman sampurna sebagai caroge adalah sae akhlak upami sasarengan sareng carog sareng istri sareng palaput putra nu salajeng nama urang mapayan hadis welahnya ngarah ngaosna henteu kaditu kadieu ayeuna bagian aweweun pakolat mana ieu teh An Ibni Umaro katampi hadis ti Ibnu Umar radhiyallahu taala anhum qala Ibnu Umar ngadawuh jaat lain jaat rawai ieu mah jaat teh datang jaat kulantaran awewe nu datangna make ta jaat datang saha imroatun istri ilan nabi ka Kanjeng Nabi aya hiji istri sumping ka Kanjeng Nabi pakolat teras eta istri teh nyarios ka Kanjeng Nabi ya Rasulullah hei utusan Allah maha kujaoji naon ari hakna caroge alal mar'ati wajib kanu janten istrina kewajiban istri kanu janten caroge naon Kanjeng Rasul qala ngawaler Kanjeng Nabi hiji alla tamna'a yen ulah nyegah anjeun sebagai istri alla tamna'a ulah nyegah istri lain anjeun nafsaha kadirina itu mar'ah walau kanat ala dohri qotbin sanajan eta si istri teh nuju aya dina tonggong onta jadi dina nalika si caroge ngajakan kanu janten istrina wayahna eta si istri teh ulah nolak tara ibu-ibu manya tara nolak data apa labi mah gitu diajakan ibu-ibu teh kuno jantan caroge tekenging nolak layani sakamam puan naon cenah bu layani sakamam puan eta si naon teh eta si saha teh si caroge teh sok sanajan ibu teh cenah nuju aya dina tongong onta nyameurnan keur tumpak kendaraan tapi caroge na ngajakan wayahna layanan sakamam puan dina onta cenah moal berentang dina onta pinah ka kamar dina onta nu kadua da tos kahar tos ieu mah siaran dewasa tong dituluykeun wala tasumu yauman illa biidnihi illa Ramadan nu kadua nama si anu janten istri tong ngalaksanakeun puasa kecuali aya izin ti suami ti caroge kajaba puasa Ramadan puasa wajib eta mah puasa Ramadan ada wajib teu kudu izin ka caroge atawa puasa kodo heg mepet waktuna kodo Ramadan eta mah tong make izin
Aya mah bilih ibu teh bade puasa sunat kudu gaduh istilah nama kudu gaduh hitungan atau kudu gaduh perkiraan masing moal aya basa-basa izin ge kumaha si kecek ibu teh lamun ayeuna kuring puasa sunat salaki bakal menta moal gitu. Lamun cek ibu teh da moal kira-kira mah moal menta sok saom atawa bakal menta puasa we heula cek ibu teh keun we mun menta mah batal keun we gampang kana naon gitu oge gitu da puasa sunat teh tiasa dibatalkeun eta bilih riweuh kitu hana sahur masak bilih we kitu tah maksudna ieu hadis mah jadi teu kieu Bu maksud hadis teh aik puasa sunat teh hayong izin tah sanes kitu maksudna mah sing gaduh perkiraan we kitu aik puasa heula kenapa mun menta mah dibatalkeun mangga teu naon kitu puasa sunat mah tah ayeuna kieu kumaha lamun ibu teh ngalawan caroge naon si istri teh ngalawan keukeuh hoyong puasa sunat dina nalika carogena nyuhunkeun ibu teh keukeuh moal dipasihan cek anu jantan istri teh puasa sunat abdi mah maka sehingga si caroge teh gigit jari cenah kitu teu dibere dah si caroge si istrina puasa sunat maka ganjaran puasa sunatna bakal milik carogena gitu. Nah kitu cenah wal wijru alaiha kanal ajru lahu ganjaran puasa na kanggo caroge sementara mah dosa bakal kanggo eta istri nah gitu tak ieu teh petunjuk ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kangge urang dina rumah tanggi kangge urang dina rumah tangga ieu teh ujian urang teh kuat henteu ngalaksanakeun aturan ti Rasul teh aturan ti Allah teh ieu teh ujian liyabluwakum ayyukum ahsanu amala ujian ti Allah. Saterasna nomor 3 wala tahruju illa biidnihi anu janten istri teu kenging kaluar ti bumi kecuali diizinan kunu janten caroge. Tak izin nama bade kolektif mending keneh kolektif izin teh saur abdi mah kumaha kolektif teh jadi ngarah teu bebeja deui abdi teh sok kanu janten caroge teh upami kaluar ti bumi na bade balanya ka warung bade pangaosan bade ka sawah bade ka kebon nyuhunkeun widi we eta mah nya moal kedah widi deui nah tah tuluy cek ibu teh sebagai istri sok keluar ti imah nu mana nu kudu izin teh bejakeun tak kitu ngarah teu hayoh menta naon izin damar gaduh naon perhetangan keluar anu ti bumi nu mana anu ulah teh gaduh perhetangan piraku teu ngalartos heubeul rumah tanggina oge tah kitunya ta ayeuna kieu we pa in horojat linapsiha la'anat ha malaikatur rahmat wa malaikatul adab hatta tarjiha lamun janten anu janten istri inti nama kieu we ieu hadis teh kaluar ti bumi bari teu
teu diizinan ku nu janten caroge teu diridoi we ku nu janten caroge teh keluar ti bumi teh, maka eta si istri bakal dilaknat nya ku malaikat rahmat sareng malaikat azab dugi ka uih deui ka bumi. Ya berenang keluar ti bumi anu teu diizinan ku caroge teh keluar kabur weh saur abdi mah. Kabur ti salaki. Nah itu kabur nu kitu dilaknat ku malaikat rahmat sareng malaikat adab. Nya intina mah teu kenging kaluar ti bumi tanpa izin ti anu janten caroge. Da caroge ogen cek tadi ogen anu sae akhlakna caroge mah bakal bijak moal mengekang kanu saha teh kanu janten istri teh henteu kieu caroge anu sae akhlak mah wayahna kudu izin unggal kaluar ti imah ogen rek ka warung meuli tarasi meuli peda kudu tamual kitu moal pancek tadi ogen ieu hadis teh bagian lalakina dibahas gitu bagian kanggo istrina ogen dibahas da sadayana insyaallah parantos aruninga ieu mah ingat deres bilih hilap deui abis sami bilih hilap deui jam sabaraha ieu teh ke salit deui hiji deui we nya kemek kela neangan nu babari diobrolkeunana milarian anu babari diobrolkeun mana cenah nu hese diobrolkeun marek naon kalah ka teu kaharti ieu we tah nu babari di logat nu babari diobrolkeun da aya kitab teh nu hese di logatan teh nya ieu pasantri gitu tah man saur rasul man sing saha jalma tajawaja ieu mah berarti kalalaki anu ngawin ieu man imroatan ka istri bisidaki misliha kalawan mas kawin pantarna eta istri wa huwa bari eta si jalma yanwi alayu diahu ilaiha bahwa janin bari eta si jalma teh niat moal mayar eta mas kawin bahwa janin maka eta si lalaki teh jinah we terus eta jeung saha teh jeung awewe eta nu dikawinana teh jadi kieu bilih aya kajantenan anu nikah hek mas kawina teh can dipasihkeun dianyuk teh teu naon kan eta teh nya ari istrina kersaeun mah dianyuk mas kawina engke we mun tos aya tos cair misalkeun nya dianyuk heula bari dina manahna teh ku aing mah moal dibayar cek saha teh cek si lalakina teh dina manahna teh aya gerentes kitu moal dibayar ku urang mah da geus kabayang ieu si istri teh moal patitale teh ieu mah matak ieu ge kitu moal dibayar ta eta si caroge nu kitu jinah we terus cenah jeung eta si istri teh lamun niat moal bayar tapi lamun niat bayar mah dina hate sok sanajan can kabayar kikituan teh teu jinah gitu. Sabab dina qaidah usul fikihnya al umuru bimako sidiha sagala perkara kumaha tujuan nana lamun tujuan nana moal dibayar jadi we hukum nate jinah eta teh dan naon da moal dibayar mas kawin teh ya ngabohong arti gitu eta si lalaki teh seperti kieu we saur dina hadis salajengna seperti jalma anu nganyuk
dina hatena teh kieu aku aing mah mal dibayar ieu teh nganyuk kuring teh tah eta si lalaki atawa saha wae nu kitu ek istri ek pamegat nganyuk ka batur dina hatena niat moal mayar sarua jeung maling cenah kitu. Tapi lamun nganyuk ka batur dina hate teh da arek dibayar gaduh niat gaduh iktikat baik cenah kitu cek pagawe bank mah cenah dina hatena teh gaduh naon rek niat rek mayar tapi can kabayar bae teu disebut maling ari kitu mah. Jadi naon cik anu ngabedakeun teh niatnya praktek nama sami kitu nu nganyuk mas kawin kitunya anu nganyuk na mas kawin niatna moal mayar kitunya sami kitu tuluy anu nganyuk mas kawin rek niat mayar sami praktekna kitu ngeun hukum jadi beda hanya dia yang tahu gitu kumaha nih niatna model kieu we si eta salat kitu praktekna mah anu salatna karana Allah praktekna sami kitu sami aya deui anu salatna praktekna lain karana sami praktekna sami ngeun bakal beda engke dina naonana di hadapan Allah teh anu karana Allah tah ieu ganjaranana anu lain karana Allah salatna mana moal dibere ganjaran tamnu mata kade niat tujuan eta teh saur dina hadis naon niatul mukmin awla atawa khairun min amalihi niat seorang mukmin itu lebih baik daripada amal perbuatan si mukmin. Maksud nama lain berarti cukup ku niat ulah teu kudu beramal sanes. Jadi amal perbuatan orang sing alus niat nganyuk mas kawin sing alus niatna ngarah ke doraka gitu maksudna mah lain berarti keneh teu beramal ge niat teh hungkul sanes ieu hadis teh bisi cukup ku niat da salat mah cek nabi ge niatul mukmin khairum min amalihi tara salat niat teh hungkul lepat eta oge gitu tah kitu we panginten